Taya geus tah anu buka hutang. Iya kumaha? Iya bayar atuh, bayar lain eta Bu. Lewati 2 bulan hampir rek beak kontrak kumaha euy ce ieu hutang teh teu bayar Asa boga hutang. Salah kena mah bayar atuh masuk bayar lah. Ieu teh ce. Ampun temang teh dibere resiko ku salah kena. Ieu salah kena teh ka neng wae naon di 5 batu. Hutang teh boga ra, teh boga hutang teh. Iya Mang. Ampun ieu ceneng si iraha boga hutang iraha sok bulan kamari. Ya gue mah urang ieu mah sok. Di bulan kamari ya teh bayar emang teh aing nanya boga hutangan aing selamanya can pernah boga hutang. Neng si ieu hutangna tah hutangna aya catetanna kalobati. Yo ece aya pan ece. Kayaknya ieu neng si di dia aya 3 jaman dia. Ece no tanda tangan ge si ece jeung abi tatanan mah aya ayeuna geus giliran bayar hese nya teh kumaha ece. Kangnya dengekeun lah ieu urang can pernah boga hutang ngari di naon urang teu apal. Nyanggeus we bayar boga hutang mah. Iya carogena ieu carogena ieu. Heuh ieu majikan. Anu tadi pasien resiko. Gelis Goblok kakak aneh euy. Oh nya dengekeun. Urang mah can pernah ngahutang. Kaneng nya aya abang mah acan abang mah ieu si euceuna cenah. Parisaha jelas. Aya cenah si tah. Ieu geus 5 bulan ka langkung lege Kang. Neng si mana? Aya neng si tah neng si abi. Abi ieu teh tanda tangan lagi kumaha. Aya nu geuring ieu aya di mana? Sok ngaresiko ieu nu mayar. Lain masalah ngaresikoan aing mah ka pamajikan tara ulah unyak anyuk mohon aya mah eta mah abang sareng motor mun ka jebul. Geus kieu we ce aya nama ning dibayar cek abi mah sakeuna boga hutang mah. Tatang emang teh hutang geus pirakeun. Abi macan pernah ngutang-ngutang. Astagfirullahaladzim tuh jeung ce euy sutana tangan ge si Ece ieu makana abi dongap ka dieu. Nganti awana si Ece makana abi dongap ka dieu teh tong kabumi cenah saudara teh bilih cenah suamina ngambek tandingan aya nama kabuktian tah pamajikan parisaha nu bener cenah si jeung ce euy si ditu naon kumaha sok main foto video-video kita anu euy bayar sok ya we sok tunjuk ka pamajikan da urang ieu nu boga HP lagi sarua teu bisa kitu kieu ngamun perkarana kudu jelas mah nya ce euy ku abi dipanggil ka nah ce euy nu tanda tangan jeung si Ece neng si Ece neng si iya emang caritana kumaha itu tagihan teh caritana kumaha geus nunggakna sabar alila kitu emang hampir 2 bulanna hampir ke jalan ka 3 bulanna kumaha sok coba kumaha kerokan ka dia aya sampai sok ce oge ingat gara 3 bulan ka tuang pasti ringan keron caisa keron emang uang sumbangan ieu teh uang perusahaan abdi kumaha sih lagi mau cepok polotot wan bere heula Henteu Kang, ieu istri Akang, tadi teh abi teh petemak di jalan. Nah, narokeun ibuna Ningsi. Yo ngaranna Ningsi teh di kampung eta aya 3 jelas eta mah da istrina. Geus tanda tangan di payun. Sok gerak ceneng sih. Iya Kang. Kang ieu nu mah teh daek-daek. Ieu buku nu di payun ka mana gara ceneng sih buku di payun. Si neng jeung bayar ngahutang aing mah tara nyita-nyita ngahutang kumaha naon kieu. Ieu naon ngahutang naon lah nyokot naon nyokot nyang sedidinya salakinan tah kan tanggung. Tanya istrina nyari. Sok mana setana bieu keluar lah cenah keluar. Keluar deui si ceneng sih. Buku nu di payun mana neng? Buku nu di payun teh ningan. Aya pas sok mana jelaskeun heula. Ente ieu si eta ieu emang nganjuk naon ngredit naon ka Akang mah. Sok pariksa heula. Aing mah can pernah unyak anyuk meuli motor meuli naonnya di tesan. Aya jangan naon unyak anyuk. Oh, aya mah di imah, aya apa? Ya heuh, aya. Ini mah urang tanya heula. Pariksa oge. Karena neng si teh di aya 3 lah main tulu-tulu we. Sok. Gulis. Oh teh kantos ngaya kredit panci sana ya? Atana pipi. Pipi. Barolong eueuh panci mana naonan urang. Kela berarti. Kemarin jeung emosi teh nya biasa. Itu kan baikan. Biasa. We awakan kitu cenah didinya urang bisa. Mane didinya boga HP arus mane bisa sok. Ieu teh ceneng si anu nyarak panci teh lain. Sok mana aya teh ngaran urang banget urang mana aya teh. Saha sok aya neng si mana sia? Ulah sok main tulah bener teh het. Nu panci teh.
Yang mau populot. Lain meurentang lain ieu meureun. Benar tuh. Anas pukul. Salahnya lemah. Jadi kumaha? Ieu lain jelema Kang. Sia orang mana jeung populot. Yang mana lembut sana? Batun yang rusuh wae sia goblok. Naon mana? Kira-kira ieu. Lain geuning. Klarifikasi. Klarifikasi klarifikasi yang populot. Neng sih yang nyopot motor. Ya Allah ya Rob. Sok. Oh, kebukan ya sa RT kira. Aduh, kalau begitu atuh. Ieu nu nyokot Kamu motor teh lain. sawah, ieu mah nya urang motor. motor. Aisyah. Hampur aja. Hampur aja. Hampura anjing sia. Goblok teh. Popolotot ka papa majikan aing balik salah sia goblok. Adieu sia anu mah. Ya.